numantak next datang ke mana orang ngalaksanakan kagorengan didinyalah makom orang lamun orang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mantak naon usaha urang bakal kapagi jang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV. Assalamualaikum. Kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah titah ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas ku ucapanana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah haji ibadah umrah kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillah milik Allah pikeun ka Allah jang ka Allah murni salat abdi ka Allah ibadah haji abdi ke Allah hirup abdi jang Allah ku Allah ka Allah bae abdi ti Allah ku Allah ka Allah mantep geus lamun urang boga pikiran kos kitu tah urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun jangan untuk perang ge paeh bae atuh mending perang sedangkan paeh teu perang mah nilai lamun paeh pake perang nilai na luhur jasa mantap kan teu sieun perang teu sieun dia teu perang paling dia tunggu waktu doang 10 20 paeh bae ka dituna aju paeh na can puguh jadi naon ka di kuburanna mending perang pake berjuang leluhurkeun agama Allah sorga paeh ge teu kanasaran mantep keur di majelis bener-bener keluar betul bener Masya Allah sejasa lawan dia nunggu halangan ke diri orang teh nafsu mata masih kena resep neuleuh bahenol nerkom glamor celi masih kena ngadenge suara nu merdu teh resep irung ambenu sengit-sengit teh resep kitu kene letah nu lazat nu geunah teh ngeunah ketika urang neuleuh bangunan mun hees di dinya eta hanya kos kitu bae deuk datang ka iraha eta kikituan teh deuk datang ka iraha kos kikituan teh hei para pemerintah wahai para pejabat ente ngagungkeun raja anu raja eta bakal pae ente na ge bakal bae kunaon sumuhun daun bae ka raja kunaon ai ka raja dunia sumuhunan ai ka raja itu nu bako ente henteu sumuhunan bolon ente ngabdi ka lurah diabdikeun pikiran tenaga awak jaga abdi ka lurah teh raja sa desa kunaon ai ka Allah teh dae katu maneh teh bolon amat ai ka lurah sumuhunan lurah bakal modar sia bakal berhadapan jeung raja nu maha bako ente berhadapan jeung bupati lantaran ente jadi PNS kumaha cak tunjukkan bupati bae siap sagala rupana pokona mah kumaha cak bupati bae mangga nurut amat si ka raja dunia ai ka raja Allah ka raja pangeran ka raja dunia henteu engke ente ditinggalkeun ku raja bo ente nu exit atau pae itu ge bakal pae nan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut teu datang ente otak kalinya bolon kualian teh sumuhunan ka SBY wah kukumaha ge dibelaan ka jeung kukumaha ge nurut ka raja dunia aya masana sabaraha bulan deui geus san SBY ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan ai ka SBY ngabdi ai ka pangeran henteu engke bakal kapanggih jeung pangeran sia jehehe otak tah pasang ku sia wah di pabrika bos luar biasa ya siap bos ai ka Allah kurang henteu ngaboskeun bloon sia
goblok sia waktu dohor bos-bosan keneh bae sia waktu asar bos-bosan keneh bae cak Allah sagede bakal berhadapan jeung aing dipagang sia ku aing Masya Allah tah eta lah anu mantak urang embung pae aya hayang jeung teu hayang jeung embung siap jeung teu siap pae mah pae bae madak sing hade sadar ih jaheun nya aing ulah terlalu ngabdi teuing atuh kos ieu ge bakal Allah orang tuh iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil neng cek orang teh ya tak urus ya neka mana kakak ngaji neka Allah ka tukang uduk ulah loba omong pokona mah ieu mah ngaji bae heula da kakak ditu mah kumangke bae eta teh ninggalkeun dunia ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an aing paeh ge teu penasaran aing ye cek pamajikan emang deuk paeh teh naon misalna ieu mah salah paeh ge keur ngaji mah geus ridho aduh kak ulah aju hanteman-hanteman gitu kak aing mah geus dikaloheun bae oh inna sholati sanyana salat wa nusuki ibadah haji kula, umrah kula, ngaji kula, segala ibadah-ibadah lillah Allah. Bejakeun Muhammad Allah itu. Ikhlas la syarikalah. Oh duana, oh nu hiji, oh nu ngabarengan gitu. Oh anu ngabarengan, oh nu nyekutuan. Hiji Allah mah la syarikalah. Hiji. Wa bidzalika umirtu. Kitulah ku Gusti Allah dititahna. Ka Allah salat, puasa, zakat, haji, kabeh titah digallahkeun. Hirup paeh ka Allah. Wa ana minal muslimin. Geus lah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar. Cak kupar kumaha? Cak kupar teh kieu ngomongna ka Kangjeng Nabi, "Mad, ka dieu mad." Kade. Aing ngadengekeun sia puyeng aing mah. Puyeng geus bae lah maning sadar mad ulah aju ngaco gitu. Irji ya Muhammad ila dinina wa'bud alihatana watruk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tab'atin tatawaqqa fi dunyaka wa akhiratika. Man, irji ya Muhammad ila dinina maning balik ke agama kurang kabehan ieu, agama nenek moyang. Hayu balik. Wa'bud alihatana urang ngibadahan pangeran urang bae. Watruk ba'an caleh tinggalkan keyakinan lu kumaneh keur ditetepan wanah nu eta kafalaka aing kami kabehan siap nanggung kumaha hayang anjeun ente hayang naon mad hayang naon hayu bae hayang wanita nu mana pilih hayang jabatan nu mana hayu dibere ku aing hayang kakayaan hayang naon hayu ku aing ditanggung geus pokona tanggung jawab baliklah hayu ka agama kami eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin endahan pajar nu edan balik bemad balik agama ka urang ayo tinggalkeun geura eta agama kos gitulah nyembah ka nu teu kadeuleu mah hesek ieu patung urang gede manap ti poharai Kangjeng Nabi teh ngajak ke kuparna seperti gitu. Contoh yang urang. Ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah. Lamun asa meunang urang cilaka. Allah. Nah, ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah. Na beureun jeung waktuna biasa bae. Urang mah aja bedul dah sia poe biar aja teu dak-dak beus aya moal daek-daek kadinya lah. Cuma kiai sih berwitan sakumaha parawan tah mah tuh kiai mah teu menang berwit terus gempur terus mantap dakwah teh nu hebat mah Habib bagus kitu cenah mah didengekeun beres didengekeun sabodo Habib beta dakwahna ke dakwah deui cenah mah sabodo nya geus pokona mah kitu-kitu teh deui hese ngajak teh terus lalaunan daekeun jeung teu daekeun lain urusan urang urusan nyana nu Allah mantau tergantung keikhlasan urang mantap kudu boga kekuatan Nabi artina kekuatan Nabi teh lain kekuatan naon anti dunia Nabi mah kuat urang geus satang ka mana nurutan Kangjeng Nabi
mun teu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat kajen kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan Nabi teh lamun urang dibere kekuatan tatangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatan tetangga jawara nu make gelang bahar teh anu balak genep nanyong hel bae teu beres sama kekuatan jurig urang kekuatan Kangjeng Nabi mantak make silsilah lah urang ka guru minta kekuatan fae guru ka guruna langsung ka Kangjeng Nabi geus lamun urang na mantep dibere ketika geus dibere kekuatan Nabi Masya Allah nu dideuleuh hiji Allah mantep jasa eta ngadengkeun mah mantep jasa balik ceramah urang bere duit mantep jasa bener pun mantap Kangjeng Nabi ya jelaskan tentang ketauhidan hiji Allah ikhlas Allah bae geus endahan dibayar ku kupar seperti gitu nu mantak maaf bedakeun aghairallahi yabghi rabba apakah kaulah neangan salian Allah sebagai pangeran sebagai taube penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kupar kita ngahartikeun na make cek tadi terjemahan mah mantak ge eta kan eta taube karana taube teh enggak memeleh cek Kangjeng Nabi euy aing mah ngajak ka Allah salat haji umroh hirup paeh ka Allah hiji pangeran la syarikalah hiji kunaon sia ngajak pangeran ka pangeran sia je cak Kangjeng Nabi tuh wajehan kan di terjemahan nah aya di dieu mah aya je menang dina ilmu bilaga taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar lit taubeh ngaranna kul a goyrol ta eta heseta kul a goyrol a ta hamzah kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah je bolon sia bolonan kan diterjemah mah ieu mah aya di dieu mah watak Quran we hese ge kos kitu teu hamzah doang aya bolonan je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah hihi blon sia bawa aing mah tadi gak kesi bejakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hayu sia nitaan balik ke agama sia ka pangeran moda sia ting bating bolon teh hamzah aya bolonan tah ngahinakeun maksudna mal kapagi di terjemahan mah mentak urang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang ceramahkeun ka batur sakituna bae cak anu ngadengkeun jaing ngarti ku situ mah osok maca hese nah aya jehan kan ai urang ngaji make bilaga mah geurang je sia gagajak ka aing cek Kangjeng Nabi ti Allah bejakeun bae tuh je belon awet sia make kudu ngajak-ngajak ka pangerannya na emang nah aing kudu neangan pangeran salian Allah teu bisa kitu bejakeun sedengkeun wa huwa rabbul kulli syai pan Allah mah anu nyieun anu mangeranan nu milik wah berperkara manja aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia blon itu cek urang Arab mah apa itu blon blon eta ahmak eta ngaranna blon jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang tapan halal tak kacang mata jadi di tai kebo kan orang ngomong je kacang sabagus-bagus kurang jadi tai kebo tolol sia kacang orang gitu kan tolol tak kacang ji atuh kurang jadi di dinya blon sia kurang di tai kebo kayangnya dihareupeun main bae atuh ngeunaheun ngalana deui eta ngaranna ahmak tah kitu keneh lamun aya tanggal cabe tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu ka sisi walungan ceuk urang atuh kudu jadi di dieu sia aing hese ngalana ka sia
lain pada tempatna tuh tukangan imah jarara di Allah saya di dieu bat gonon di dinya tuh eta ngaranna Ahmak nu kos kitu asli na Ahmak tah ku dakik-dakikna lembut nu Ahmak eta horenganna nu lain parantina terjadi eta Ahmak contoh nu lain kiai hayang di kiai-kiai eta Ahmak eta masantren teu mondok teu haju nyana make predikat kiai ceramah nyana dikiaikeun haju bunga deui ka eta teh sarua jeung tangkal kacang jadi di tai kebota Ahmak eta kos kitu kajawan ku Imam Ghazali masyaallah mantap ku hari loba kiai teh kebo ya kos kitu eta bisa Imam Ghazali masyaallah Ahmak eta bloon eta kos kitu lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na ge teu tamat jadi di pasantren ge pasantren salaf ngajina riyad takrib fatul muin hadis we geus bae atuh mah urusanna urusan nyara bae ku ari kampanye hedok Ahmak tak kiai eta sarua jeung kacang jadi di tai tah eta kiai tah anu politik ada kos gitu eta nanti mau Ghazali geus ngomong para jasa eta mah loba eta aya jelema bos kemana bos sama bos kemana bos buku lain bos di bos bunga eta mah kata bloon eta bunga nyana di bos irung muka padahal lain bos lain naon bunga dibere julukan bos padahal lain bos Ahmak eta kos gitu kiai mah bagus jasa kunaon emang beuh eta tahajudna pahara jasa kuat amat padahal tilok tahajud aju nyana bunga kieu tolol Ahmak kata kiai puguh tilok tahajud aju bunga deh kanyahoan ku batur aing sok tahajud tuh kanyahoan hebat ieu rokok ieu tolol teh kiai eta geus puguh tilok ya Ahmak jadi loba tah Ahmak jadi kumprung ngaranna bloon teh nu kos kitu namun Imam Syafi'i mah ngabahas Ahmak teh kudu disesuaikeun kiai rek putus hukum cek Imam Syafi'i kudu lepas artina lepas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak make jubah make sorban make udang-udang lantaran ieu supaya didengekeun hukum eta Imam Syafi'i eta kos kitu ulah make kaos cangklek ketika ada putus hukum nyana make kaos cangklek ka dieu teh kopeh mengklek ka dieu beureum cara Ki Ahmad didengekeun ge moal kan ku jelema ta eta teh kudu akur cek Imam Syafi'i Fudel bin Iyad teh kapan Fudel bin Iyad manggih nu toab mah batur mapan nguriling na kakenca ieu mah kakatuh ieu mah kakatuh je cek Fudel ieu kudu akur kakatuh di mana ngajina ieu atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nyana ka dieu ya otomatis kan ditegor punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabi na masih kan loba omong masing-masing bae sih ini nya boga ilmu dia boga ilmu jeuhnya yang saya kira teh bisa diomehan teh jelema gegeran di Fudel Binyat panjana mah tempat tadinya Jabal Kubais naik ka luhur gegeran make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nyana ka dieu make sorban aya keneh tanu toab Pak waduh maaf ya toab lain ka dieu muterna lain kakak tuh ngencakeun ka dieu teh Kangjeng Nabi na waduh alhamdulillah hadena aya kiai cak nyana teh mun kiai atuh masalah terus nun tolol cek Pudel aing keneh tuh kan mata Ki Pudoli lamun ceramah make jubah gede dibayar lamun make kaos teh dibayar aduh masyaallah tah eta Imam Syafi'i geus nerangkeun seperti kitu jadi kudu aya makom-makomna ulah kosu kumprung masyaallah karim ya Allah pas jasa eta nah cek Gusti Allah bejakeun mah kitu make endeu kudu neangan pangeran Usin moal aing mah tetep Allah sementara sedangkeun Allah mah Rabb kulli syai' ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 أكبر الله
taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teu daek iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak. Pangeran mah hiji we Allah nurut batep teu nurut tanggung jawab sorangan. Moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana henteu teh bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngeraih teu usaha hiji jelema tiap awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musyrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae. Masya Allah kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinyalah makom urang. Lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mantak naon usaha urang bakal kapagi jang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun geura ka malaikat mana ieu ganjaran main gaplek ya tenang cek malaikat sagadeg deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampai ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudu kotok aya tenang. Masyaallah ieu urang teh pan aya dua malaikat disebut malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua. Malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang. Nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing embung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising na karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah wah beres ta eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet ta ieu mentak istahyu cek anjeun Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat